A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. Wallahu a'lamu bimuradi. Gusti Allah di dieu deuk nyaritakeun tentang katauhidan. Sakumaha kamari Kangjeng diutus ke alam dunia teh ana illa nadhiru wa basyir liqaumi yu'minun. Teu aya kaula teh diutus ka alam dunia kecuali mawa dua motif. Hiji nadhir, mere peringatan neraka ka kafir. Hati-hati sing ingat di hareup aya neraka wahai para kafir. Dua, wa basyir, ngabubunga kabar bunga bil jannati surga. Kasaha? Liqaumi yu'minun. Hai kaum mukminun, maneh teh di akhirat bakal dibere kanikmatan anu pohara, yakna surga. Entak urang gede keyakinan urang teh pasti penghuni surga. Aju mantep bae. Teh heula. Teliti heula. Perintah-perintah jeung larangan. Ka surga ngana anu ti heula, aya nu panderi, aya nu diproses heula kebal. Ka surga mah tetep ka surga. Ka surga pokona asal maca syahadat surga. Pasti tah mah geus pasti jasa tah mah. Bisi teu percaya pasti. Ngan aya anu cepat ka surga. Aya anu lambat tapi pasti. Aya anu dikeueum heula. Ya rombongan keueum aya. Rombongan tenang aya. Tergantung raguan. Ieu aya liqaumi yu'minun. Untuk kaum nu iman kasa ka Allah, kasa ka Kangjeng Rasulullah sallallahu. Kade otak urang, galbu urang pelakeun syahadat di jero kalbu urang, asupkeun ka otak urang besi aya curig neo-neo ngarubah akidah sing hade jasa lantaran Kangjeng mere basyir kabar berita nu bunga liqaumi yu'minun. Saha pangeran teh nu kudu diiman teh Allah. Ai Allah ye huwallazi khalaqakum min nafsin
wahidah. Gusti Allah teh Allah eta allazi zat khalaqakum anu ngadamel ka aranjeun kabeh. Masya Allah. Ieu urang kumalandang di alam dunia nu kolot anu ngora nu budak anu keur mejeuna remaja ngaler ngidul ngetan ngulon manusia sa alam dunia urang horeng dijieuna ku Allah. Ya Allah. Dek percaya dek teh urang percaya bahwa urang didamel ku Allah asli. Dek percaya bahwa urang didamel ku Allah cara kafirin bohong tetep Allah nu ngadamel. Rek percaya rek tetep nu ngadamel urang Allah. Masya Allah. Di mana sih Allah ngadamel urang? Min nafsin wahidah. Hiji awak saha Adam. Masya Allah. Gusti Allah teh mimiti ngadamel Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Eta Kangjeng Nabi Adam didamel teh tina seluruh warna taneuh nu aya di alam dunia. Dicokot tina warna taneuh hideung beureum coklat koneng putih kabeh taneuh nu aya di alam dunia ciptaan Allah teh dihijikeun diaduk-aduk sanggeusna diaduk-aduk dibentukeun ku Gusti Allah bentuk manusia dibaringkeun ku Gusti Allah teh di surga dibaringkeun di surga. Plak. Hei malaikat jagaan ieu jagaan ku malaikat. Ternyata aya iblis nu lentok kadinya. Iblis unta. Nya naon eta Gusti Allah. Wah, asana nyeun tandingan aing. Wah, dililimpi. Begitu dek datang kadinya malaikat. Kabur. Iblis kabur. Ngan iblis bahkan kabur ge haju lain kabur beneran. Gua intip loh. Tak iblis kok gitu. Kapan lu lengahnya malaikat? Ntar gua intip loh. Bener jalan tukang malaikat. Iblis jalan tukangan malaikat. Malaikat nyaho. Aja. Kabur deui. Iblis teh tetep bae ditungguan bae. Malaikat teh ya mijina keur rada lengah saeutik teh. Lewat tukang. Sat. Siap. Cak malaikat ya. Iblis. Bawa siap. Langsung lompat ngan bari ngiduh. Cak. Diciduhan kenalap beteungna. Cak Gusti Allah, hei malaikat. Maneh ngajagaan teh kunaon aya lengah tah. Eta ciduh iblis tadi di beuteung tah. Cokel. Barang di dieu hampura Gusti abdi ti ayeuna rek ningkatkeun ngajagaanana. Diampura cokel ulah katerapan ku cidu-cidu iblis. Cokel ku malaikat. Trek. Tak lemparkeun. Sasadang. Jadi anjing. Jadi anjing teh ciduh malaikat. Mantak najis lagi mogol Allah. Anjing teh anjing ciduh malaikat nu dicokel baheula. Ieuna kulantaran dicokel kuari ayala urut nyokelna bujal. Mantak nu doton lain deui teh mah. Lamun dina Al-Qur'an tadi caritakeun tentang anjing sakadar caritakeun khinzir. Kemudian anjing mah dihalal-halalkeun sing hade teu ngaji berarti. Kitu keneh babi ge nu haram ge dagingna hungkul lahmal khinzir ai buntutna mah jeung huluna halal goblok. Teu ngaji teh budak. Kuari yang balaya di Indonesia sih hade. Muntah dengekeun kiai nu asli bae pengajian di Jawa Timur, Jawa Tengah, di Banten, di ujung ulah ngadengekeun paham-paham nu teu bareres.
babi teh haram teh sesuai jeung dina Al-Qur'an lahmal khinzir eta teh dagingna atuh aya buntut lama teu nya dijelaskeun huluna mah teu ceulina rangu bebas kulitna segala rupa budak tah ngaji teh mantap kudu make alat ngaji sorop heula nasri paala paalu doroba yeuh heula ngaji geus beres ngaji amil heula abeh nyaho amil teh sabaraha rupa ulah nyaho teh amil nu di lembur bae tuh tukang manggian nu modar nu pae wah amil eta amil menurut ilmu dawe sabaraha ai urang ngaji jurumiyah kemudian ngaji alfiyah kabelah dituna ngaji bilagah johar maknun pusi kurang mantap jang mutuskeun masalah na ngajina ilmu filsafat mantek ngajilah jang notor hukum ngajilah usul fikih kakarak nyaho engke bakal nyaho ieu teh termasuk kana itu tasbih ieu teh majaz dan lain-lain sebagainya engke bakal nyaho diterapkeun akur-akur kitu lamun urang nyangan ngajina nyaho saking kituna doang ulah sok aja bongkar-bongkar alfi naon gitu Quran maka anjing mah karena tidak ada di Quran enak masalahnya ji atuh kaberit-berit berengeun eta mah tidak ada kan di Quran yang nerangkan berit mana berit enggak ada itu orang Jogja menyebut berit teh saya berit terep terep saya orang Jogja mah bukan terep 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 berit berit Jawa saya Jawa Masya Allah walabdolim waladholim ngajina terjebak makan de jeung ha jadi deholi blon kata gajinya kudu gaji kiroat kahlina nahu kahlina dah dijadikeunlah Kangjeng Nabi Adam teh manusia cicing di sorga Gusti ayeuna naon ngaran sorga waharamat iyalah sorga jang engke jelema-jelema anu bisa nyucikeun diri ieu teh bakal diasupkeun ka dieu jelema-jelema mana pan kakarak abdi hungkul sorangan luak liuk sorga satungtung deulu sorangan mah Kanjeng Nabi Adam teh kaki dulu kakaler kawetan Gusti cek cenah ai indah mah indangan sepi nah maka jeung sepi sagala batur kesepian jadi mati Adam kaula teh erek yen batur hirup anjeun nu dicokot tina tulang rusuk belah kenca nu bengkok anu ulah loba tatanya anjeun teh sangat berhasil bagi umat manusia saha Gusti cokot dengan cara Gusti nyokot tulang rusuk Adam belah kenca nu handap bengkok luar biasa nu cek Kangjeng Nabi eta teh lamun diantepkeun bengkok bae lamun dilempengkeun potong eta lah Hawa jeleg we aya Siti Hawa Siti Hawa teh geulis anu luar biasa bukna ngangsar datang ka handap irungna mancung bulu matana ge bentik luar biasa senyumna bidadari nu aya di sorga eleh kabeh sinar Siti Hawa teh nyinaran sorga cek Kangjeng Nabi Adam Gusti ari itu teh saha Hawa kok beda jeung abdi beda abdi mah dada teh rata nyana mah muku jeung abdi mah buuk teh panjang teh sakieu ngan sapundak kok itu mah ngangsar ka handap ku rapih beda kok beda Gusti kadeleuna nya nama arempuk amat selain deui geus rada aya hayang meureun nya
Abdi mah Gusti diciptakeun ku Gusti ke momonitara heuras jeung hareuras. Leungeun abdi heuras suku abdi heuras malah geus aya anu osok heuras sakapeung. Lah loba omong. Gusti Allah sia nangin aing. Itu mah bangun arerempuk amat Gusti beuh dideuleu kulitna mani lesang empuk dadana ge kadeulna empuk. Ping-pingna empuk jeung leumpang ge mani leuleus jeung empuk malah kadeulna ge loba liang ti suklak ti seklok. Sia loba omong Adam. Henteu teh mah nang dikula teh mah. Nang dikipu doli eta. Begitu Kangjeng Nabi Adam kira-kira seperti itu lantaran Kangjeng Nabi Adam aya hasrat. Begitu ku Kangjeng Nabi Adam di deketan Siti Hawa senyum, Masya Allah. Oh cek Kangjeng Nabi Adam aing muringkak bulu. Rada deg-degan. Pas dicekel. Cek Gusti Allah. Ulah sacekel-cekel lah ican aya perintah mah. Ampura. Ampura Gusti ampura. Aya aturanna. Abdi teu kuat Gusti lantaran eta Hawa teh diciptakeun ti abdi majar teh sugan abdi mah geus jadi milik abdi bae teh aya aturan-aturan eta kitu. Kumaha Gusti aturanna kudu nikah heula. Gusti nikah. Abdi cara nikahna kumaha maneh dikawinkeun jeung Hawa. Anu ngawaliana aing Gusti Allah. Aju make syarat naon? Mas kawinan. Mas kawinan naon Gusti? Sholawat ka saha? Ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai Muhammad teh saha ieu di luhur lawang sorga teh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lawang itu la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Seluruh lawang sorga aya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ai Muhammad teh saha Gusti? Henteu abdi di dinya teh la ilaha illallah Adam gitu. Protes ka Nabi Adam. Muhammad teh umat anjeun anu bakal diturunkeun ka dunya teh. Iya jadi Rasul terakhir. Mulia amat Gusti. Gas, tambah aturan aing. Ayo, mana geran nikah? Mas kawina, sholawat ka Muhammad. Langsung dituntun ku Gusti Allah ditikahkeun Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa. Mas kawina maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Masya Allah. Oh haram batak jelema nu teu iman ka Kangjeng Nabi pangboloon-boloon. Sebab urang turunan Kangjeng Nabi Adam, Kangjeng Nabi Adam lagi ditikahkeun ka Siti Hawa make mas kawina sholawat ka Kangjeng Nabi. Ya Allah, kurang kumaha deui. Aina terjadilah pertikahan perkawinan Kangjeng Nabi Adam bapa urang sararea jeung ibu urang sararea Hawa. Numantak wa ja'ala minha zawjaha. Gusti Allah sabada ngadamel Kangjeng Nabi Adam ku Gusti Allah didamel pamajikanana yakni Hawa anu maksudna liaskuna ilaiha supaya tentrem hate Kangjeng Nabi Adam ulah gersah ulah sepi di jero surga teh. Begitu diciptakeun ku Gusti Allah Siti Hawa bener merasa tentrem waya lipaha asih-asihan Kangjeng Nabi Adam cinta ka Siti Hawa, Siti Hawa ge cinta ka Kangjeng Nabi Adam, Kangjeng Nabi Adam deudeuh ka Siti Hawa, Siti Hawa ge deudeuh ka Kangjeng Nabi Adam. Terjadilah hubungan cintrong. Masya Allah. Kangjeng Nabi Adam, Kangjeng Nabi Adam ka Siti Hawa, aku cinta padamu. Wah.
Siti Hawa guys semua senyum-senyum rada isin-isin nya ngabales aku pun cinta. Aduh parah itu. Kemudian dikawinkan ku Gusti Allah tu Kangjeng Nabi Adam teh duduaan masyaallah lempang dihandapkeun tangkal kayu anu rindang. Cicintaan ngan sakadar duaan makhluk Allah manusia teh kakarak Adam jeung Hawa. Di sorga ka kaler ka kidul kawetan ka kulon duduaan encan nyahueuna naon ngan silih toel. Toel ku Kangjeng Nabi Adam irungna ka Siti Hawa noel deui. Toel gadona engke ditoel deui gadona masyaallah karing pipina ditoel ku Kangjeng Nabi Adam atuh Siti Hawa ge noel aju ditoel beheungna ditoel deui ditoel handapeun beung mal diteruskeun ku aing. Masya Allah. Ya tuh di Quran aja kumaha tuh. Iya tuh nyaritakeun gitu atuh kitu bae. Nyaritakeun jahanam, nyaritakeun sorga, ieu nyaritakeun tual-toel. Di mana cenah kiai sok nyanyahoanan ai eta? Liyaskuna ilaiha wa ya'lifaha. Atuh penerjemahna kos kitu terjemahan. Ulah cara yusron. Sesuai jeung terjemahanna tentremna Kangjeng Nabi Adam silih peluk Kangjeng Nabi Adam teh leumpang di sorga ka mana bae selalu babarengan. Cuman aya larangan cek Kangjeng Gusti Allah Adam kade maneh cicing di sorga teh hiji naon Gusti larangan buah khuldi. Mangga musim buat tenteram di sorga duduaan Masya Allah seserian bubungahan hayang buah naon bae geus teu kudu melak aya hayang apel datang hayang jeruk datang Masya Allah karena hayang anggur datang hayang salak datang ya Allah hayang sawo banten datang anu rupana bagus jerona teuas teh Gusti Allah. Urang lamun ngada salak di Yogyakarta mah geus teu aneh deui disebut salak Pondok Amis. Kemudian urang ngadahar salak Banjar, Tasikmalaya Ambalaya tangkal salak turun setik di pondok. Rada aya haseum-haseuman. Nah, urang turun deui ka Bogor, saeutik Amis aya kesed aya. Coba orang ngadahar salak Banten hiji beak jago budak letik aya geuna aya tas ngadahar salak anu teu bisa dahar ileg-ilegan terkenal salak Banten mah berarti eta teh sesuai jeung karakterna Jogja amis mentak jadi pejabat loba jadi kiai loba karakterna Tasikmalaya turun amis ngan tetap bae hebat anu njieun konveksi ke mancanagara Tasikmalaya Bogor turun seetik tapi lumayan pas ke Banten Masya Allah ya karakter Banten teh haseum kesed haseum aya kabeh di dinya sageuk deuk kadahar ge sageuk. Jadi lamun meuli salak di Banten kemudian amis lain salak Banten. Lain salak Banten. Keluar tidak karakter asli. Urang meuli salak teh di Banten kemudian amis lain salak Banten aslina lain gos kieu. Nah lamun urang meuli salak di Banten dahar ku urang ya haseum nya kesed ini asli. Ini asli Banten nih. Kasimpulan lama Kangjeng Nabi Adam teh duduaan seserian bubungahan hayang naon be aya kos kitulah sorga nu mantak lamun urang geus bisa nyiptakeun sorga di alam dunia geus teu mikiran awak geus teu mikiran dunia nu dipikiran teh ruhani ta'alluqna ka Gusti Allah diangkat lah urang jadi wali Allah
di dunia kene ge geus ngambean sorga hayang naon bae wali Allah dikiriman ka Allah ngiriman nandek melalui manusia-manusia ngiriman jeruk ngiriman saung ngiriman macam-macam dikiriman nyanana teu hayang dikiriman besi hayang eueuh manusia jin bisa ngiriman eueuh jin hewan bisa ngiriman eueuh hewan langsung ku malaikat dibere ambalayah loba kutub aulia nu dikiriman langsung ku para malaikat nyanana teu hayang inten ke beda akhirat wali Allah malamun penting dikiriman apel misalnya teh biasa haye malaikat di mana di sorga ulah waka encan ka sorga engke bae di sorga heulangan ulah waka ieu mah dikiriman ti Gusti Allah kajeun dikiriman ti Gusti Allah ngan kula mah paling nyegat seetik bae menghargai kanu ngirimanana nganti digendai ka sorga pak coba lamun aja pendi ieu ti saya ulah waka ti Gusti Allah heulangan ieu mah ti jin jin mana jin anu aya di handapeun tanggal caringin teh sabaraha kilo ye ye ngan 1,5 kilo lain sakintal hawa nafsu mah kos kitu bae isukannya sakintalnya engke kumacak bupati ai hawa nafsu kulantaran geus hawa nafsu dibere teh hayang masyaallah eta hebat da wali Allah hebat da wali Allah teh kitu nu mantak ngeunaheun jeung wali mah babarkan jeung wali teh tentrem sebab naon mentah moal hayang henteu pan urang nu kabet ge asal urang berangkat hayang anu asal urang berangkat mentah anu asal urang mah tumbun anu mah ji aing sakali bae kieu lamun 10 kali beak harta aing teu betah aing sia mantak jeung kieu Golkar mah teu anu betah jeung kieu pamarentah teu anu betah pamarentahna ge geus teu betah asal diondang menta anu asal diondang menta anu proposal ambuala ya teu betah betah tapi lamun jeung ahli Allah betah sebab menta tilok dibereng teh hayang geus sabodohan tah betah urang malah sieun sia sih beuki naon sih sabenerna anu teh hayang sieun ya aing mah kasihan aing teh hayang ieu teh hayang aing sieun da sia lamun dibere hayang nah sama ternyata lu sama gua sama-sama orang koros ya ternyata tuh. Nah, aya kiai-kiai anu semu teh hayang ngan semu. Jadi nipu lalagahan. Hatena mah hayang, itu jadi kos kitu mah. Ditabraklah ku Kangjeng Nabi Adam padahal mawala taqrabah hadhihi syajarata fatakuna minal kafirin fatakuna minal zalim fatakuna. Nah, didinya teh digoda ku iblis. Adam, maneh kumaha karasana di sorga? Biar tuh mantep. Naon larangan? Aing ngan leuwih ti heula. Cicing di sorga. Laranganna mah teu meunang ngadahar buah eta dang. Ulah salah paham. Emang kurang. Kieu maksud Gusti Allah teh ngajongklokeun maneh. Pan silakan kabeh silakan nikmati tapi eta ulah eta teh nu mantak ngalanggengkeun di sorga lamun eta di dahar maneh langgeng di sorga lamun eta teu di dahar pan ngomongna cenah wala takro baca Gusti Allah eta mangan sakadar tipuan ieu bade nurut deuk henteu sabodoh kula mangan sakadar laminan nasihin masyaallah sekedar nasihat sebab leuwih ti heula cicing di sorga geus sabodoh tah pikiran ku maneh berangkat deui iblis kan Kangjeng Nabi Adam jadi kieu bae ji bener tan teh sih ji bener tan teh cak Gusti Allah ulah keurang merenung gitu urang sapoe dua poe jol deui kumaha geus kaharti can lamun hayang kaharti nasihat kula pake ulah di dahar soteh maksudna eta teh jangan langgengkeun lamun di dahar langgeng mun teu di dahar masa sih saya kan ulama sejuta umat iya yang tugas saya cuma menasehati saja terserah urusan untung jeung rugi nama aya di ente ada kula tugas sekadar nasihat atau nurut alhamdulillah ente atuh masalah dirinya nu boga kauntungan eta pan empuk jasa kos kiai partai kos kari itu ngomongna Masya Allah, mengurus ceritakan kebangsaan.
orang asana tiis jasa hipu jasa Masya Allah asana orang bisa paeh di titis asana indah jasa bisa paeh di keindahan katilu kali iblis kana sehat ka Kangjeng Nabi Adam eledet akhirna didahar ku Kangjeng Nabi Adam Masya Allah ya Adam hai Adam ibit turun ngade geus ka rumpak larangan si gades cak aing ge ustun wa zaujat wala taqrab hadhihi syajarah kudaon mana teh gadar buah larangan aing turun siap Kangjeng Nabi Adam dengan berat hati turun di sorga begitu dek turun Adam ulah aya nu di bawah saleh pun baju tinggalkan samping tinggalkan satarajang sia haram urusan akhirat urusan sorga dibawa ke dunia ulah aya dibawa satarajang sia insyaallah Kangjeng Nabi Adam cir jeung Siti Hawa turunlah dengan berat hati ninggalkan surga di India Masya Allah langsung sujud Kangjeng Nabi Adam 40 poe 40 beting sujud datang ka ngalir cai mata bentuk ngalirna cai mata dibuktikan jadi kali sing kolocor cai mata Kangjeng Nabi Adam tengah bentuk urut cai mata teh jadi kali kiri kanan Masya Allah kakarak irpa ra'saka ya Adam udang sanggeus teh udang langsung dihampura ku Gusti Allah teangan pamajikan anjeun teangan Kangjeng Nabi Adam diturunkeun di Hindi Siti Hawa diturunkeun di Jeddah lempang menuju Arafah kapanggihlah di Jabal Rahmah Arafah oh istriku kanda Adam waduh pelukan Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa aku rindu padamu aku pun sama aduh mangkaning sataraja tuh nyaho makhluk dua-duanya di alam dunia teh kulantaran di sorga mah tertutup Kangjeng Nabi Adam tertutup Siti Hawa tertutup can nyahona naon barang diturunkeun ke alam dunia Kangjeng Nabi Adam kapangi di Jabal Rahmah terus turun ka handap darariuk cak Kangjeng Nabi Adam aya eta naon dina dada keur ieu mah teu kaciri ieu teh anu abdi ngan ayeuna mah jang kakak aki-aki mah susuriana hari eta naon handapeun bujang ieu teh nu abdi ayeuna ge anu kakak gelepek pae aki-aki mah pae Masya Allah tapi Kangjeng Nabi Adam surti oh Siti Hawa ningali ka Kangjeng Nabi Adam aya eta naon nu gugulantungan kitu kene Kangjeng Nabi Adam ka Siti Hawa akhirna terjadilah trisno kuari maya di alam dunia kamari maya di sorga kulantaran timbul cinta birahina maka Kangjeng Nabi Adam teh meluk Siti Hawa sanggeus tadi peluk dijima geus terjadi penjimaan teh di dunia di sorga mencan nementak dijima laku Kangjeng Nabi Adam geus Kangjeng Nabi Adam marawanan Siti Hawa di dunia di sorga teu pernah sebab tertutup encan nyaho kan nu nuduhkeun can aya nu nuduhkeun can aya nya oge encan atungan nu kadeuleuna bae pipi ditoel irung ditoel
atuh ieu ge ditoel naon garang-garana gadongan samet sakitu bae paling teh cekelan leungeun doang di sorga teh kan sakadar sakitu leungeun manehan da tamat cek Kangjeng Nabi Adam kakak cekeun aya kakerenjedan seutik tapi kan sakitu barang turun ke dunia kan teu meunang mawana naon terjadilah penjimaan dijima Kangjeng Siti Hawa ku Kangjeng Nabi Adam terjadilah jima aya nu nyangkrung atuh cai mani Kangjeng Nabi Adam kanjeng Siti Hawa falamma tawassaha hamalat hamlan khafifa begitu Kangjeng Nabi Adam ngaji mae jamaah ngaji makanya Siti Hawa atuh hamalat hamil Siti Hawa teh hamlan khafifan kalawan hamil anu enteng lantaran kakarak ge hamil anu fatu cai mani nyangkrung di jero beuteung dina rahmi Gusti Allah ngabahasakeun falamma taghasyaha cek ahli tafsir mah ieu taghasyaha teh kinayah teh hiji lapat nu dimaksud lazimna eta geus elmuna ilmu bayan labzun urida labzun hiji lapat anu dikarepkeun lazimu makna tak kudu ngaji juar makna mah guys aki-aki mah puyeng ngaji juar makna budak teh jangan budak santri Masya Allah kok Gusti Allah mengabahasakeun tagosya ai tagosya mah mapan kapiuhan ai kapiuhan teh artina teh leng-lengan di manaan jima leng-lengan teh teu nyaho kaler kidul teu nyaho di luhur di handap mantak jima teh lamun geus kaluar cai mah teu nyaho kaler kidul teu nyaho kaler kidul atuh teu nyaho lamun kaluar cai mani tah jima teh kemudian perang misalnya, woi perang, kajian katembak. Moal nyana ngeusan moal, kajian teh memang katembak, dedet, modar beres. Nu mantap tagosyah, kalimpudan. Wow, berbagai-bagai ngamaknaan ulama, ngamaknaan tagosyah teu meunang ku pikiran urang. Kudu Kangjeng nu nerangkeunana, ulah seenake dewe. Teu bisa geus atuh kudu ditingali terjemahan Kangjeng Nabi ketika nyaritakeun taghasyaha nyaritakeun adeung saha asbab wurud ngaranna lamun Quran asbab nuzul ngaranna geus kahartikeun Al-Qur'an Kangjeng Nabi waktu berharapan jeung bahar adu hareupan jeung sa ngamaknan taghasyaha teh jima riwayat mana atuh lengkap dan urang mah geus mun dicaritakeun kitu angel ieu mah caritana kasimpulan jageus aya Imam Jalal atuh sarua bae Imam Fahrozi ge atuh sarua bae dina Ruhul Maani ge atuh sarua berarti sepakat taghasya di makna jama berarti makna jima ngan aya rahasia kok Gusti Allah make kinayah etalah rahasia anu hese dibongkarna selain ahlina henteu langsung kieu bae falamma jama'aha hamalat sangeunah barang Kangjeng Nabi Adam paparahuan totoker makareun Siti Hawa kan ngeunaheun ieu mah teu taghasya satu kesopanan dua aya rahasia di manaan jamaah ca Kangjeng begitu Kangjeng Nabi Adam ngaji makanya Siti Hawa atuh Siti Hawa teh hamalat hamil hamlan khafifa kalawan hamil anu enteng sebab kakarake cai mani saminggu 2 minggu masih kene bisa hilir mudi ka kaler ka kidul kawetan ka kulon famarrat bihi maka Siti Hawa teh mamawa hamilanana ngaler ngidul ngetan ngulon merot beberangkatan masih keneh bisa lantaran hen hampang keneh mulailah eta cai mani jadi getih ki 40 poe
setelah 40 poe jadilah daging kimpal sakumaha Kangjeng Nabi nyaritakeun 40 poe cai mani 40 poe eta teh getih kimpal 40 poe jadi daging kimpal geus 3 kali 40 poe 120 poe moal nanya ka Haji Pendi aing bae geus nu ngajumlahkeunna aja nama bodoh tuh nyana mau ditanya 3 kali 40 sabaraha bisa-bisa kan 90 terus dihijikan we 120 poe Masya Allah berarti sabaraha bulan tah tuh sia mah salah deh sabaraha bulan coba ya di tantangan gitu bisa salah nyana oh terjadilah ngaberata setelah oe-oean Siti Hawa teh ditanya ku Kangjeng Nabi Adam kunaon emang Hawa kok bisa puyeng duka mulai nitah neangan anu hasem-hasem Kanjeng Nabi Adam ge kaget kok ieu bisa jadi kieu Hawa teh pamajikan teh geus ditikah ka dada bakal di ditu di sorga kok bisa jadi kieu rampus padahal ngadahar anu hasem-hasem teh rampus terus aku maha kahayang hayang ngagedean jadi gede Masya Allah ya Allah barang gede dicekel ku Kangjeng Nabi Adam ini naonnya pancen nyaho apa bisa ngagedean kieu nya can nyaho naon can nyaho muhun cak Siti Hawa teh duka ieu abdi jadi gede kieu naonnya puguh karasan aku mah kekerenjedan teu encan jagana kekerenjedan henteu ngan ngagedean unggal poe ngagedean ke ditanya deui ka ditanya ku ari mah aya naon aya kekerenjedan uyak-uyakan hah aya uyak-uyakan ke pan bisa aya uyak-uyakan Jol be iblis. Assalamualaikum. Siapa pasah jasa tak iblis? Goblok jasa. Waalaikumsalam. Saha ente? Anak makhluk surga. Kayak saha kalakan iblis teh. Sumoh. Naon iblis? Kieu Hawa. Ada kan can pangalaman. Aiku lamakan waktu di surga geus pangalaman. Aju. Ieu di jero beuteung coba pikir kumaneh uyak-uyak kaluarna jalan mana sih? Ayo. Apakah jalan dubur bahaya? Apakah jalan hareup teu mungkin? Sebab parang ti bapa maneh eta. Salah itu mungkin. Apa kudu dibedel? Nah, ieu kudu dipikir. Sia teu puguh kumaha mangkana. Ulah sambarangan. Ieu coba bayangkeun naon nu di jero urang can nyaho. Kemudian jalan ka mana engke mun kaluarna? Apakah dubur? Apakah kudu dibelek? Apakah kasungut? Ieu teh nu nyaho. Aja geus kieu kumaha tuh? Ieu sabodo tah. Kula mangsa kareun ngabejaan bahwa eta teh kos kitu pibeleueun jangeuna teh. Pihawatir. Geus kula mah naik deui bae. Assalamualaikum. Aing ngadenge salam nama ongkos Arab Jakarta. Tapi aing jadi ngabingungkeun, cek Siti Hawa teh jadi bingung. Kadatangan iblis lo pasti bingung. Bebeja ka Kangjeng Nabi Adam. Ka, dia tadi aya iblis kos kitu tah ngomongna tah. Ieu oge nya. Mangkane geus gede. Kudu kumaha teh? Ieu jadi bingung, Kangjeng Nabi Adam bingung, Siti Hawa bingung. Heuh, kaluarna kumaha kaluarna? Makin gede bae ieu. Falamma asqalat da'wa Allah rabbahuma la in ataitana salihah
lain ataitana shalihan lanakunanna minasyakirin. Falamma azqalat barang ngarasa berat Siti Hawa teh bibatiha dina beuteung Nabi kibaril walad kugus gede anakna di jero uyek-uyekan kabeneran kadatangan ku tangkorak iblis ngajelaskeun eta anu aya di jero beuteung teh wallahu alam naon cak iblis taju ngagedean unggal poe kaluarna apa jalan dubur apa jalan kubul apakah hendak dibedel dina beuteung apakah kana irung apa kana sungut aing mah teh nyaho jak iblis teh atuh tungtung lama wasfaqo ayakuna bahimatan ngarasa dedehnya prihatin Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa ayakuna bahimatan rempan ieu nu uyak-uyakan teh raja kaya besi engke keluar bentukna onta besi keluar bentukna sapi besi keluar bentukna munding besi keluar bentukna domba besi keluar ngabentuk ka bentuk hewan rempaneun Kangjeng Nabi Adam. Masya Allah Siti Hawa sarua kayak dicekel deui ku Kangjeng Nabi Adam Siti Hawa gitu keneh kayak ditumpakan deui kayak dicekel pan karunya pan ditumpakan blon tanya abah urang baheula Bapak orang Adam atuh geus kitu bae dicekel punya anak karo jamat bingungnya lagi wa asfaqa ayyakuna bahimat kudu kumaha tuh ya ka kumaha lamun keluar orai nya kumahanya kumaha mun monyet kumaha tah eta kakuari awewe teh lamun ngandung teh rempaneun nu mantap ulah sok saomong-omongna ora sok sacuam-cuamna kuduna ge nyangakeun sadaya-daya ka Gusti Allah ini urang mah lain ting bating ulah salah-alana endahan kitu ku ari mah we asal neuleuh bae kotok rada lain deui ting bating ulah salah-alana aslina mah beureun urang kresek eta mah ieu ge aja salah-alana iku Jawa iku Jawana ge Jawa koek teh aja seolah-olah nih lah salah-salah orang Jawa itu datang aja seolah-olah nih nah iya kabeh datang ke kuari eta sok turut buat lantaran boga keyakinan sok turut buat engkena lantaran eta teh patadina setan iblis dongeng tepugu timbullah kekhawatiran terus bae 7 bulan 8 bulan pinuh ku kekhawatiran makin gede tina kekhawatiran eta teh Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa teh musyawarah duaan pakarak duaan sadunia jelema urang teh pan boga pangeran ja ieu ge urang diturunkeun ti sorga ku pangeran haju ieu beuteung gede ge ka panang pangeran cek Kangjeng Nabi Adam nang aing kamu numpakan doang nang Gusti Allah benar nang Gusti Allah aja kumaha tuh kurang ngadoa ayu ka Gusti mangga entak ngadoa falamma asqalat barang geus berat ngarasa berat beuteung Kangjeng beuteung Siti Hawa teh lantaran biki baril walad gede anak timbul tina karempan lantaran iblis tadi ngarewas akhirna da'awallahuma Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa menengadahkan tangan ngadoa ka Allah sebagai pangeran da'awallaha rabbahu dina doana kumaha ieu doana lain ataitana shalihan lanakunanna minasyakirin Gusti pinuh ku kakhawatiran abdi teh Gusti abdi nyuhunkeun ka Gusti eueuh deui anu dipun tayagan ku abdi iwal ti Gusti lain ataitana yakin lamun Gusti bere ka abdi sadaya waladan sholihan
anak anu soleh maksudna sawian anu normal anu sempurna sakumaha layakna manusia kos abdi we jeung Hawa nu diciptakeun ku Gusti jadi manusia ieu kekhawatiran beuteung nu aya di beuteung pamajikan abdi Gusti karempan sok rempan bahimah nu kaluar teh onta teh besi munding teh besi sapi teh besi kuda domba jeung sajabana leungitkeun Gusti bere abdi Gusti waladan sholiha lamun Gusti mere ka abdi anak anu normal anak anu sampurna ladakunanna minasyakirin niscaya abdi bakal terima kasih moal eureun-eureun ka Gusti terus berek syukuran eta doa pohara jasa pohara doa eueuh di USG eueuh eta mah USG mah pagawean Yahudi tah mah kos kitu mah timbullah segala kurang air ketuban lah naon lah ciptaan Allah moal datang ka kurang air ketuban moal make jeung dikurang-kurangan segala rupa jadi we khawatir keur manyana reuneuh kemudian disingsieunan ku dokter tah dokter nu sok nyingsieunan awewe nu reuneuh eta min jumlatin nu ngabisiki tadi teh satan nu ngabisiki tadi iblis di mana bae lamun dokter nyingsieunan bidan nyingsieunan nu reuneuh eta turunan iblis tadi dia anu nyingsieunan mah ku ari mah dokter wah ibu kalau hari Jumat enggak ngelahirin ini udah kering air ketubannya ibu bisa-bisa bahaya mau selamat anak apa mau selamat ibunya ini bahaya dah keur manyana rempa disingsieunan atuh tambah ceurik stres kan coba cara dukun baheula madukun baheula maneng ti baheula ge aya awewe mah sok ngalahirkeun jati baheula ge neng saralamet nu ngalahirkeun asal nengna tenang dibantuan ku emak ulah sieun haju salaki ge japan ngabantuan malah maju leuleuwih tak madukun pana salakina gade pangliupankeun bun-bunana tah deui mah dukun caknya naon mana tiupan buat salakina daek we ongkoh deui tapi nu dimaksud mah lain eta abeh tenang madukun teh abeh tenang su menyebutna ge su cenah mah su coba heula ge awewe mah sok ngalahir emak usut teh kapan dilahirkeun ku emak salamet eueuh teh salamet eueuh nu kumaha salamet tenang di dia aya emak ngabantuan sok geura ulah ka dieujeun-eujeun ke ai can waktuna mah ke emak ngabejaan beung ngeunaheun jasa Pak ngeunaheun jasa geus waktuna geus datang tah dibari ngomong bari babacaan ya Allah ya Rabbi nikmat jasa ieu mah huluna geus kaluar jangan sembarangan ini bahaya harus dikelepotin lagi ke dalam eta kelepotin bahasa mana eta belum waktunya ini belum waktunya bere obat deui supaya ulah mawaan keluar iblis sama ambalayak dokter iblis kuari dokter kandungan iblis jeta nyingsieunan teh iblis bejakeun ka dokter kandungan anu nyingsieunan ka jelema hamil iblis bidan iblis wah cenah ki uci nyawana baca ku sia ka Qur'ana goblok beureunan tungtungna mah lain ngalahirkeun gelut bae urang gelut jeung bidan ngan gara-gara nu hamil cak nu hamil teh ulah gelut di hareupeun ieu aing urusan ya Allah gak doa Masya Allah karim pohara jasa tah da'awallaha rabbahuma la in ataitana sholihan lanakunanna minasyakirin aja kumaha selanjutna ya ngalahir barang ngalahir falamma atahuma sholihan barang Siti Adam kayak Siti Hawa dibere anakku kangku Gusti Allah teh ane ngalahir wallahu alam bisawab.